keistimewaan nama hiji tadi mun dibaca 3 ayat baik ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mata sibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik bungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngeridit mun boga duit meuli malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ayat pohara ye jadi berarti jang niiskeun hate jangan supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi tentang donatur minggu anu kagenep kamari senilai 55.900.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tinggal saminggu deui mudah-mudahan dibere panjang umur dibere sehat dibere lega hate sehingga urang didatangkeun ka waktuna menyambut kedatangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh. Insyaallah dibikeun ka detik ieu can aya robah bakal kadatangan ku tamu nu tiaman insyaallah Habib Zaid bin Yahya seorang ahli thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah sami lantaran Habib Umar Al-Jailani nyana teu bisa undanganana di daerah kitu India deket India belah di sanajan nyana hayang ka dieu teu bisa dirubah jadi insyaallah urang mah tiaman adapun tamah urusan datang jeung teu kumaha Allah penting urang kabehan babarengan taqarrub zikir dumadeheus ka Gusti Allah hayang nyambungkeun diri urang diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz jeung diaku selaku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anu geus teu asing deui geus teu aneh deui di dunia Tuhan Syekh Abdul Qadir seorang wali orang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuhan Syekh Abdul Qadir sebab Tuhan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cik malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna naiklah Kangjeng Rasul kana buruk bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hazihi ala raqabatika dampal suku kaulan ieu aya di luhureun pundak anjeun. Mentak begitu lahir Tuhan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Urang ieu tadina liwat ka kuburan haju pinsan di toel jurig. Aya tanda. Ieu tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu Kang, begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuhan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawal. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Du kuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan kan. Walah karomahna nu geus pohara jasa di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mun datang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain atuh. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak.
Gesababaraha tukang urut datang leh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beu indah amat ieu boga turunan teh ang datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir sakinna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu henteu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis Perancis jasa orang. Ya Allah, etalah mementingkan batur. Orang Malayu, atuh memeka batur orang heula aja kira nya batur nyaplek orang henteu. Ye, itu nanaona kos nu bener teh urang mah kos kitu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan Syekh langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu boga nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti itu dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Kalau Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz, tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobahkeun ta tulisan. Itu kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys bejakeun gadah we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipicennya muhun Tuhan alhamdulillah sakieulah teu diberenya ho sabaraha nama anak mah ngan da balik we ka ieu
langsung balik ka imahnya na biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin bungahna luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung gendei orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuhan saya diurus menang 40 poe renah deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah cek yana bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se ai loba kieu mah mun hiji mah berarti doa ai mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeukna datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nya ka juru imah nah lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan plek begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana jakina tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakila tuh coba bae tingali tama mait saha barang di deuleu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak anak kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liong ti neng ih jimat ti Tuhan sete ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka Tuhan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat ya babejanya terus dibawa ka Tuhan Syekh bebejanyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler tah ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager
kedua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cetuan saya pamenta ku pohara sia tuan saya langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua ka wali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mijakeun katua-kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailah di pohar aja saya ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa hanya nyandung itu bapak hari tak mau gitu pak kudu maksa tuh sih asal boga duit nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Sete Tuan si karomana pohara amat lamun daek keulak karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja cek waduh jadinya nyarupaan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dur asar berangkat sholat dur maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah buat eta mah pohara sama tetangga orang mapan bo dimarahan baik ku pemajikan ahi anakan mah terus ngan dimarahan baik ieu mah pemajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah
setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok dicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga ente loba jasa, masya Allah, karomah. Teu karasa tak karomah teh kos gitu. Nah ye urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia. Kemudian atuh di Birma anu araya thariqah di dunia bagus pugu di Irak, kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara gas. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya teh bisa. Sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nanggeus diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh di kitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung. Pastina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah teu tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekel kojana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada deuk ngagoleh teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang
datang tipe kampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian begitu keur pangajiannya datang mawa bakiak disambut ku tuan Syekh dia teh cenah bakiak nu kula kadir waktu jamaah ribuan garita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah iyalah tuan saya mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai menyingsai nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia mah aja ka mana aing anak heula ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak Ki Haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititah ge asal ka aku murid bae geus beres ya Allah ya Rabbi ieu karomahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias anakna langsung cerik datang ka Tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae tuh Bapak sia Arahnya saya tahu. Ampura bapak ulama duh, geus teh nyawa naon atuh pates ka neraka ge jantuan saya. Tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan. Aduh nu panas abdi beuteung asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya mah. Liwat mah pernah ge lain endek ngaji, ngudag ontak. Oh pernah liwat ngudag ontak. Langsung tunggu adalah langsung nya salat gitu salat asup ka alam gaibna menta ka Gusti. Gusti
murid Abdi pangjalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Cak Gusti pantama lain murid. Iranya na jadi murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wauh teu ira jadi muridna. Ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis Abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teh ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah. Bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janda tah. Tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh atuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus. Murid be pokona mah geus. Nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah, komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu. Eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Dia tuh jor bae sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah. Dia geus jelas dina Al-Qur'an, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitabna geus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomahna geus pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep, nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar ku laut. Inting-intingan. Informasilah ka mana bahwa anakna ti kleboh, peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka Tuan Syekh. Minta disalametkeun anak abdi atuh geus maot papan kumaha cenah nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kikituanan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bayi mencoba ka Allah maksa pametak. Ayo geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di imah. Ayo geura balik. Balik nyana ka imah, bang di deuleu. Jajan aya. Nyana nungguan balik deui ka Tuhan saya. Tuhan can aya, jakeunna di imah. Can aya, can peureum Tuhan saya. Ayo geus geura ka ditu. Balik. Aya ge. Datang ka imah eueuh keneh bae datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh air aya ku eueuh atuh ai kieu mampan bo abdi lah itu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah geus geura balik ulah sok halalaga ye atilu ieu mah moal cek Tuhan saya teh geura ka ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nyana bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho
siapa waduh atuh moal kaharti geus eta mah kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengikeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tamah de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah je tadi bukakeun pintu mata hatena mah atuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jokeun entitah ku Ki Uci cenah aiga tempuhan aduh hese itu percaya sudah pikiran batur urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa ka rumah Tuhan Syaikhul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos kitu siapa ngabayangkeun teh kos kitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal kaharti ku urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharti teh Gusti ya kaharti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu mah atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu masih salat sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendeung Tuhan Sabtu Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye di aing di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah
duit kanu ngoran duit kanu kolot ya cumpon kabeh sia mah kadinya bae sih pikiran ada tuh ya Allah ya agihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon yang nama anti dunia geus kapanggihna urang jempan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna ituan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur mejehna malaikat Jibril datang aya urang dia kadel hendak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente mah pagon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu Ariatu Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikum salam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Didinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus kainja doa kos kitu nya atuh bacak naon Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan kali itu kun fayakun kok bisa kos gitu sih cek Gusti Allah tetap Abdul Qadir kula dek ngawujudkeun naon bae tetap kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetap kudu make syariat mantak urang sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep makasak ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting
sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil. Dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti, abdi sogol ka Gusti cek Tuan Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura. Tetep nyalaga hampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah, di majelis teu aya, di masjid teu aya. Di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah. Ditonton ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon. Kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantak kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula waeun jutaan lauk tah teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang mah ka dieu lauk mantep jasa ye urang mah atuh geus mantak birat lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah. Nah ikutan saya mah tuh lauk narurut, maung nurut kabeh. Aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana. Ngan maung mapan kudu dibere daging. Nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangneangankeun daging. Deuk sapitah, deuk embetah. Pangneangankeun kitu bae selalu. Akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh. Begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka dieu. Maung paeh. Begitu di dieu maung paeh. Langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura. Sebab naon nu mantak maung paeh? Ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing. Lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya mah teu kadengekeun naek maung. Nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh melah sampai coba paling deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh. Yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah. Ceurik nyana. Cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui? Ampura cenah kula. Kasobogan kula kajahoan. Ieu mah terserah ngan kula baurpan balikna jauh hirupkeun deui we. Hirupkeun deui tawadukeun hate. Kakarek tawadu percaya jasa. Bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna ihwal ti anjeun dalam mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang hajuk urang ka Taman Safari. Hayangnya turun orang di mobil. Oke. Selamun orang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel orang. Asana nyana. Masya Allah, Buyut Badzur naik maung Syekh Asnawi, naik maung Syekh Maghribi, naik maung para wali naik maung. Masya Allah, ayo orang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah bauta pemajikan. Boro-boro mau pemajikan gede nyangkrem pemajikan sekurang kata siap mau meren dia. Ya Allah ya Rabb. Aduh tidak tunduk ke pemajikan.
Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah pikeun ka tilu ayat jeung ayat qul ta'alu tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talat. Balik ngaji di talat. Jadi urang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talat. Teu karasa 5 tahun nu sabaraha puluh ayat. Itu kudu ngadekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talat. Sok ngaji ka dieu Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar hareup saurang-saurang anu bisa balik nu teu bisa ngendong di dieu nurutan keur di SD ebrak cek jero teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai masyaallah. Iyalah surat Al-An'am di jerona aya mafatihul gaib kunci-kunci kegaiban. Wah iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan sia mah nu karitu bae kan pikiranna mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut tapi surat Al-An'am ieu mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku 70 alfa malakin 70.000 malaikat diiring bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat
ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat nu diringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat. Masya Allah. Iyalah bakalna aya mafatihul gaib. Muhara ya mah. Lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul an'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muhara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada. Muhara lantaran nimai. Ya Allah. Tika bin Mahba non Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat, Fatihatul An'am, wa khatimatuha. Lamun urang teu pernah maca Taurat sebenarnya awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am. Tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu, tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu, kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli. Ngan ku ari mah neangan nu asli teh hese. Iyalah luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina al pamalakin yaktubuna lahu mita ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat telah. Mantak ayat-ayat Al-Quran teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang. Mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakurang. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya bae. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wara jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun kamanehanana namun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh
nyokot DB motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot DB eta setan tak kos kitu baik embungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ye jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ye mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah aja urang na elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon itu ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang henteu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deres anu ngora nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleuh kobo bener nu putih mah atuh terlena sanjilang umurna geus 80 tahun ge atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imam surat Al-An'am Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallahu a'lamu bimuradi alhamdu sadaya puji lillahi tertentu ka Gusti Allah mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil istighra kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba namun cek ahli usul mah lain kitu alhamdu teh mufrad mu'arrafun isim mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4 aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere penyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan teu pernah Kangjeng Nabi biasa bae biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae apa pernah nyebut adun teu doang itu pernah doang teu pernah Allah bae Allah ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti ampura Gusti lain abdi embung dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae ieu mah da usul teh sakitu bae urang mah kakarak liat satik ngadengu datang ka tatangga nanya ge aya teh si kebo ngadu tah naon ngadengu tak kakarak dibere rieu doang geus ambal aya keluarga geus
dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahuan kabeh sadesa nyahuan tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahuan kabeh lantaran nyanana kokoar auh-auhan aduh-aduhan jauh jasa jeung kanging Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing tuh puji qadim alal hadis aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti aya puji hadis alal hadis urang muji ka papada urang kasep amat ganteng amat geulis amat barahan amat dan lain sebagainya eta nu Allah kabeh kitu aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah cak Allah teh pan aing mah maha rohim aing mah maha gopur muji Allah ka Allah zat aing maha rohim zat aing maha gopur ta eta puji qadim alal hadis puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi hayang ka alam teh ngaranna ria ngaranna syirkul khofi urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang ka alam ku pimitohaeun ih cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang ka alamna lain ka aing cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh tah eta syirkul khofi pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pageto lain jabatan ada bae di podaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok ayang dipuji kulantaran sugi ai harta nu saha nu Gusti ai sia hayang dipuji ku kasep ai kasep nu saha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu insyaallah sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia hayang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleu diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran deuleu mantan camat nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna deuleu mantan bupati hina deuleu mantan presiden hina apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah ieulah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah bahasa teh ieu teh bahasa carita tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insyaiyatun ma'nan
nu teu pernah mondok teu ceuli datang Kang Arti bae ge teu ceuli moal ngarti teteges bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyaho nya sakitu-kitu acan tah ieu teh mun cak nu mondok mah khobariyatun lafzun insya'iyatun maknan ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun indah jasa takos kitu teh indah jasa mantak santri masal geus pangikos kieu masyaallah seuri bae nya mah mantak siga da bisi aya kiai nu di imahna seuri bae stres lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum kieu bae ngana dikutak-atik ku nya make alat oh iya aja make ilmu ma'ani waduh teu bilaga bener dimantekan dan mantak urangnya nurutan di ka dieu bener cak pamajikan naon ka teu kaharti aing aduh Gusti Allah. Iyalah khobariyatun lafzan insya'iyatun manan. Di mana kanyahoan khobariyana? Panrangkaianana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar. Geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tah mangarana khobariyah Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah Aisyana muji henteu Aisyah muji apa henteu ieu mah da dongeng carita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu kadieu sia ieu bahasa aing ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang geus ta'adub ka Gusti Allah aing mah bahasa muji teh kos kieu lantaran isin pun tapeta ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gedena mah menta kos kieu bae Assalamualaikum jehe jasia anak ye ka bapa datang sehat alhamdulillah Pak lain sehat-sehat teh aya awak mah Aisyah aya naon ieu kieu Pak anak nu hiji deuk sakola duit teu boga dongeng kan tah ngaranna dongeng kan dongeng eta kos kitu tah aju kuari ieu adina merjel deui aduh rumah sakit can kabayar Pak ieu kuari ge di rumah sakit keneh aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit eta kan dongeng eta bapana teh geus kudu jawab mentas ya berarti ka aing lain dongeng doang eta nu dimaksudna Pak Pak oh lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah oh sia dongeng kos kitu atuh heuh Pak atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia itu bapana goblok anakna atuh eta mah kos kitu teh nyaho bahasa atuh kudu surti si bapana oh jadi si anak saya di rumah sakit pamajikan di rumah sakit keneh can kabayar nunggu kabayar karak 2 juta kabehna 8 genep juta deui Pak Ijo atuh nu ieu muriang deui tata kakana nu orok ijo itu minta surubuk sakitu doang naon deui geus tungguan atuh tah eta bapak hebat anu kos itu eta bapak hebat ketungan ka kamu mana ya datang mau martil bahasa bilagah teh kos kitu indah jasa jadi teu kudu menta bah masyaallah kula mah tulungan bae di rumah sakit sakitu eta henek ka bapak eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae da hareupeun bapak oh atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot sia kasusahan atuh berarti sakolot ge milu susah geus bae atuh kono mah tungguan heulanan sia boga surat sawah teu eta mah jual heulanan kolot blon eta kos lain nambahan sawah pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah lain aya aing itu hayang peperet dina salah sia sarua sugan bae ku sia dijual malam aku 20 juta sia butuh 10 aing 10
cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot kos ieu tah eta teh kos kitu okos urang bahasa untuk merobek hati wanita. Tidak usah tokmol aku cinta padamu. Ha, teman teu bisa teh mah kos kitu mah tuh. Tidak teu bisa cukup ku sakieu doang ge. Jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh. Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awewe memacak itu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna di jerona mah berikanlah secuil cintamu. Ai siap, atuh geus pinteran sia aing mah bukunan di sia. Emang keur dongeng keur dongeng kitab ye. Teh aya bahasa khobariyatun lafdon insayatun ma'nan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak ngeunaheun. Mantap pondokeun anak. Kumaha rada jihabak. Ieu tah bahas kos kitu bae ge angel tah. Jadi lamun geus ngaji mah sebenarnya ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insayatun ma'nan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah ka majaz mursal. Oh, ieu mah kan per kalam, rangkaian mubtada khobar, rangkaian syarat jeung jawab, rangkaian dan lain sebagainya. Oh, jadi beda ke ngagunakeunana. Ngalaksanakeunna ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qadudiyat. Qadudiyat ngeunaheun. Dek pake samar kondi. Al majazu dah dereng-deng. Atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok. Itu maksudnya mah anak unsiul hamda pimaksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapa ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui atuh aing karunya aja kasia cak anak karunya sih teu mere belakang. Masya Allah paling yang gak dijawab. Pujianmu dan rayuanmu luar biasa. Hatiku telah robek. Luar biasa. Aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Ieu kudu karari itunya, hara rese ya urusan. Gara-gara alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini itu bahasa setik mah alhamdulillah
nu mantak moal aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah be tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat atau bisa bae da ku kumaha hamdan ahmadu dan lain sebagainya tapi moal aya nu leuwih ti alhamdulillah sebab bahasana lemes luar biasa muji pakai bahasa carita masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat akal sehat pikiran sehat jag-jag waringkas ku ari urang memuji ka Gusti Allah ku sungut doang mah bahasa tama barahan amat Gusti Allah luar biasa istimewa Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim Maha sagala-gala eueuh nanaonan sakitu teu kudu make bahasa kos kitu dur zuhur wudu salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos teu kudu ngomong urang datang ka imah dunungan urang tekudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutnya sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bage imah jadi bara rezeki katut jeung kue na bersih judungan mendingan mana tah ngan omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa mending mana atau mending lu lesa ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompak dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ka dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu ai puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah fa'lun yunbiu anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa urang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah urang keur cicing bae poe minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana ka yang dibere ku Haji Samsur 2 bungkus aboh
molotot teh kicep-kicep. Bersyukur tata bersyukur. Alhamdulillah. Kalau wudu heula. Allahu Akbar, brak sujud syukur. Lantaran nyana dibere Ji Samsu 2 bungkus. Dek beli hujan, duit teu boga, aijol aya pohara jasa tanda. Aya syukur, ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah.